mana si Arjuna sakarat burunya tuh. ayam. Ulah naon? Awas teu beragama wis lain. Naon jeung ngamak pegek? Ceuk agama lamun mangih kareuwas, mangih musibah, ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lain ayam. Kumaha lamun kareuwas dari sia teh maot? Hayang pae digemrong ku ayam. Kakara bener lanceuk aing ngomongna. Heeh. Aduh, nyaan juragan Arjuna panah kuat amles kieu deui hebat teh. Kurang ajar si Arjuna lisik mah wah sia. Jeung tibatan maneh ngabongohan aing sareng diapungkeun ka luhur tanah hancur maneh ku aing rasakeun sia. Lajeng ieu dorgalap denta ngaluarkeun ajianana nyata ajian bekah. Ngaluarkeun angin barat taliwawang tina lamaina. Ngana kadak sungut gurawah keluar angin barat taliwawang. Atuh Arjuna kacanak angin barat taliwawang kayana. Rasakeun ku aing sia. Kurang ajar sia. Wah, sia ku aing. Abong jelema leutik teu kadeuleu ngapungna leueuy. Belenyang langsung meureung ka itu ka bulan. Du. Si Aji goblok. Paengan eueuh di luhur depa we dihanap. Eta dudu cenah. Ini nyeri hati aing ge. Tah sia. Hei. Beri juga baji gajik. Kaluhur lapur. Kahanap teu aya. Kagigir euy. Na bujur aing haneut anjing. Da jas goblok teh. Goblok bujur aing di intreu. Kurang ajar si awas si bangsa. Kurang ajar si Allah. Bro. Tolong bro. Tulungan bro. Gandeng anjing. Bro, modal. Wah. Lanjut aing dibalangkeun. Wah. Astra cenga dipun balang. Sareng dawala duka kumaha nasibna. Kalarasan Raden Gatotkaca
anu diutus ke Prabu Yudhistiranya tapi ken nyusul Arjuna margi Yudhistira boten raos manahna atuh lajeng ngutus Raden Gatotkaca pikeun ka nagara Astinapura nuju ngalayang di awang-awang Raden Gatotkaca mang waspada Nirakaton mang waspada Nirakaton ada kumarangana Puten Nira tengah hati inget we kanu jadi bapa itu ya. Mudah-mudahan teu naon Kangjeng Rama di Astina. Tulung. Sadanu tulung-tulungan. Tulung. Sana si cepot pot. Lain. Rek ditulungan. Ay, kunaon sia pot. Tulung. Ay. Jang. Alhamdulillah aing salamet leuy. Selamat akang. Nyangsang di tanggal alpuket. Wah, cilaka ya Bang Bara leuy. Ditulungan ku aing nyebut Bang Bara ka aing. Udah sia urang. Pot, udah pot. Tolong. Wes. Ulah. Kapluk gitu tuh. Udah. Udah siap, udah. Heureudang goblok situ. Heureudang. Menegas mau. Teu ceraker hayang. Udah. Aduh. Gusti Bapak Panglima agan. Luar biasa nuhun agan. Udah. Alah tiwas. Hudang. Gusti Nu Agung agan. Bapak Panglima nuhun agan. Ulah pot agan aya kajantenan agan. Kejadian naon? Uningakeun abdi sareng Juragan Arjuna. Paman Arjuna. Nyata agan di tengah perjalanan abdi teh penak sareng buta gede. Sumohon di mana? Duka di mana da teu nyarioskeun abdi teu ningali KTP-na. Lain hartina urang mana? Duka agan ke urang taroskeun bebenak. Oke agan eta buta teh nyenak berita duka. Duka naon? Duka teuing. Lu balik. Hah? Lu bener atuh ditanya teh. Uningakeun agan eta buta teh parantos maehan tuang Rama. Bapak aing, bae. Sumuhun agan bener. Aslina cek saha? Cek eta buta di mana? Dedeta. Keur geus soak aing liang tai rempot teh. Nu bener, sauna teh tuang Rama teh parantos maot. Paman Arjuna kumaha? Duka kumaha? Agan eta buta teh agan jago kumaha ngaluarkeun ajian kaluar angin tina sungutna. Duka ajian kompresor begitu da ageung angin teh agan
Belah mana? Ai bapak maneh? Pun bapak duka kumaha nasibna kan. Bawa pun bapak kena perkosa kan. Di mana? Di polres itu kan. Tuturun aing tuturun. Mat tuturun. Iya. Alhamdulillah kan. Duh. Manehna nu ngadupak, manehna nu amak. Mun bener teuing. Lain sabda palon seteng ini ngaran teh Semar. Daras. Aing parentas di Podaran. Naon kalepatan di sim abdi kan. Wodan. Kalepatan di sim nabi naon taramani sia teh. Nabi-nabi teuing. Nabi-nabi teuing sia teh iap. Dong sia. Nah, eureun neulan aing le. Nyawa itu. Moal kabentar gelap gitu teh. Dah. Karasa dora ka teh aing. Labina-bina teuing sia teh. Aya anak leujang geuning dunungan aya anak. Agan. Nuhun agan. Lamun teu aya agan panganten di sim abdi. Lawan betul mun ditenggelan teh. Da teh tiasa gelut di sim abdi magan. Geus. Nuhun agan. Reret lagi. Upami teu aya agan panganten di sim abdi teh disiksa we terus. Ambil kesempatan kan. Iya beres. Lamun disiksa teh heglawan atuh Semar lain ngajedog. Da teu tiasa gelut Agan diajar kasih cepot atuh diajar. Lain ngajedog wae. Tak kobel. Nuhun agan. Wayahna Mar diajar gelut kasih cepot Mar laras agan laras. Sabab si cepot mah Mar gagah Mar coba. Sugan teh dunungan aing paingan dunungan bau lalai. Si ieu sabab naon? Tebeh. Coba sugan minta hampura ka aing dan teu ku lempeng make jeung tobat. Aduh anak aing lah. Para denawa. Aya kepung si Gatut kasapayan. Kurang ajar si Gatut kasa di Podaran ku aing baju iep. What? Aja melayu. Anjir. Gehel keteas ki awakna jadi mah. Bola. Kumaha? Allahu Akbar. Subhanallah. Hei. Edan ya jelema. Wes Alah. bola. Iya. Wes Alah. Iya. Iya. Wes. Hebat tendangan dunungan aing leuy. Nya Kang lu. Lamun aing boga tendangan kitu ngiluan ka Persib. Kang Menang meureun Persib euy lah. sarangan
aing era lajo Persib eleh teh naon ge aing malah mulai lajo Persib TV teh di Baledog lamun eleh teh TV teh bro aing matak aing mah olok TV di mah tamu dari tadi poho aing lajo teh di tatangga pan Persib eleh rasa di mah aing mangkoning TV 40 in cuk buret gua aing di Baledog ku bata kawut-awutan TV na kitu euy tetangga amak gantian ku aing mani 40 in karek gantian 20 in da aing di kredit atuh jeung masang sara sain aing alah luar biasa dungan aing deui kurang ajar wes siap teh kawasoa goblok muter kurang ajar Honyak makni di mana makni honyak minat di mana minat. Ngana maneh hak nu anya. Naon? Ngana maneh hak nu anya. Memang aing Gatot Kaca. Ngak nu anya ayeuna maneh mak ngani modalan we. Di modalan naon? Lain ni modalan. Ni modalan. Oh, mere duit. Nyawa ngana duit. Aduh. Ni modalan. Berdagang maksudna hingo belum nyau hanana ngang omno lain hese nya ngobrol jeung ieu mah mina deui ya anu anjing ni modalan deui tah hiat tah kitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun maneh teh bae duli ngumur dagang bubur takbirullah ngarti eta ya aing nulis jahana banyak umane naon aing nulis jahana banyak umane sok ayeuna mane ngatnya makan ni mau narang urang gobong banyak berani anjing nalita ayeuna mane Gatot Kaca bakal dipodolan ku aing lain ni mau nolan ni mau naran baca tuh lo itu ayeuna maneh ngatnya makan ni anjing jalah nulis ngobrol daipo euy ngobrol boda hiap gitu ngobrol di mau naran itu jauh gitu anjing nya bener teh wes what ya what Gusti Agung nana hikmat nepegak ieu panggung mana teh eleh aing mun jar menang modal siap wes Gusti Agung tongeng aing mah biasa ni tongengkeun. Ni tongengkeun teh sok disada. Kumaha disadana? Disadana tulung. Bodoh. Wes. Aya buta mau ku aing dagor ku ieu tuman ye. Masa asa aing keur kieu mah cilepet teh ku aing. Mau naon? Mau naon? Bandring. Lain bandrek, bandring. Boga jeung bandros segala rupa. Aduh sia. Ku sia we ye?
Aya buta mah ku aing kita hiya. Aya Wah kitu. tepejan babatokna ku aing tuh man. Aya kitu ban serep teh. Sia anjir. Naon atuh? Dagor ku aing kita. Sanu neuk Nada waduna. Ih jadi ponok. Belit. Meuli teh euy. Aya buta mah kan kita tak. Ya. Tuh man. Aya buta mah ku aing. Lolbak. Cenah cinta teh buta majar temanang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa Cenah pada Satya majar pada gomela bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa dina lagu boleh kita kompak Harus itu. dina lagu boleh kita seia sekata Iya dong. tetapi tetap kamu musuh aku juga yang tak dapat dipisah. Nah juga lagu tetanus aja. Titanic. Oh Titanic. Lain Titanic mah penyakit. Kurang aja di podaran gue sama aja. Kabina-bina teh. Kurang ajar. Aya leheung na seuing. Iya. Iya. Teu beunang. Karasa. Iya. Teu beunang deui. Karasa. Kabina-bina teh. Iya. Teu beunang Bae anjing da lieur. Iya bola. Iya bola. Iya bola. Wah, getih namung serat Kang. Mana getih? Eta si buta. Ale-ale goblok sih teh. Imah. Getih di mana namanya wayang getihan. Ieu mah teu Alah, meh jiga film Kang. alah. Film naon? Si Rambo. Kokona hirup kene euy. Alah ayo teu beunang rek modar ngahina kene ka aing. Alah ayo teu beunang deui paduli goblok. amakeun Eda katipu. bada teu nyeri hate Au. Alah iya. Iya. Modar gua aing sia. Cuman keur kieu mah aing. Ih. Uluh Anjir. Cawi gue ke bulu bukna leueur. Well. Kumaha barudak? Wow, kompleks sekali. Siapa nih? Oh, kamu tidak tahu saya orang dari Belanda? Oh, di Belanda bule? Bukan. Belanda bukan bule. Orang-orang nyebutan teh bule bukan. Belanda Gang Mahfud. Masya we. Rek naon Belanda kade saya kesini mau nyukruk karuhun kapungkur. Karuhun mana? Ya, karuhun saya dulu pernah dipencit di dia. Belanda, ya Belanda. Ngaran mana sa? Nama saya Pandekok. Pandekok, betul. Hari bapak mana? Bapak saya Pantos Maut. Innalillahi wa bukan masih hidup goblok. Gening betos maut ngaranna Pantos Maut. Tapi bahasa Belanda Pantos Maut. Pantos Maut buka beda. Beda. Pantos Maut.
mau teu make maroje ngaramane saha orang yang beungeut teh jiga cangcut dewek cepot. Oh cepot, kenapa cepot? Itu nama Arab bukan Indonesia lain. Kenapa cepot? Kumaing daing diberen aku bapak mana belegung. Goblok. Modar gua iya. Iya. Oh. Wow. Belanda lungleng. Wah, Belanda jangar kana wawatok. Loba kica-kica numui. Emang di Belanda ya kica-kica anya. Kica 3 kali di sana. Iyap. Wow. Iyap. Iya. 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 Wow. Huluna asup. Tinggal buluna. Aduh anjir hulu-huluan ciluk bakekop. Ya. Ya bener teuing. Kurang ajar Gatot Kaca maju. Cik edan. Hiap. Setan sia. Rasakeun ku aing. Penas tikar sayang tumampara. Raden Gatot Kaca dijamak dening ieu Durgalapati. Kayaan anak kosret awakna Gatot Kaca cing pararepet. Malum otot kawat tulang besi balung baja. Nanging lami-lami tekiat panas awat Gatot Kaca ngamasing pati temakaning perlaya. Ngajoprak kayaan anak Raden Gatot Kaca. Woyap. Agan! Gusti Agung. Agan, Gusti Agung, agan denungan aing maot agan. Agan. Kilo teh cerik si aing teh. Agan, dalam itu karemek ya awakna da wala kudu kumaha da wala. Bau jengkol goblok cuma sia. Ngadak-ngadak aya sinatria anu ngalangkung kayu. Wawangkon kakasih Paksi Jaladara. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Ewuh mangkulingan rahana denera. Agan, duh, Gusti, ya jelema nepi kasep kieu. Asa kakara sadar wala. Naon? Sadar naon? Heuh dewe kasep. Lain di dinya anu kasep mah, naon itu di tukang. Tukang tempo atuh. Uluh, Anjir. Aya kemaran dewe di dieu. Lah, jadi saha ulah euy. Nya duka tuh tanya kayaknya. Saha Den? Ngeunakeun ngaran kaula Paksi Jaladara. Saha Paksi Jaladara? Paku payung.
ngaran kaula paksi jaladara mah paksi jaladara les bari naon urang ieu teh kaula bade anon bebela kadunungan anjeun saha ieu anu ngaran Gatot Kaca sanes ieu geuning uninga apa anjeun cepot lain anjir dukun mendola nya orang pintar meureunan kieu teh ala wargi paranormal urang coba wargi ya. Jadi aden teh urang mana kaula teh di dieu we oh ti dieu ti lemah sugi bener sampai abdi gitu ti lemah syahwat nya kaula bade anon bebela kaya dunungan aja dari sisiana teh ngaran kaula paksi jaladara Kasep Gatot Kaca waras teu makaning jati teu makaning waras waluya damang Gatot Kaca ngadak-ngadak Gatot Kaca jang ngiratangi liliria marwangun kayang impen sare ngalinuran liliria marwangun kayang impen sare ngalinuran kayang impen sare ngalinuran alhamdulillah Gusti Ot agan alhamdulillah agan nuhun agan luar biasa usaha ini dijagarkeun wagan usaha ini dijagarkeun usaha deui atuh agan kacampe-campe ngurek pabrik kaluarkeun bener wala agan tuh kudu pangkeureun bohong we sia sajeun ngaran kaula paksi jaladara leres di mana ajeun kaula urang dieu we asli jadi nu nyageurkeun kaula teh ajeun nya syariatna kaula hakikatna numur bengalan kaula bade anon bebela nyata ka kararepat salira ngalawan eta dedemit nepi ka jagat tungkad mah kuat ngapenteng gaing nya kan ngapentengan cabok nyeura sia batur nulungan dicabok koplok situ kumaha jadi anjeun ngapenteng sanes ngapenteng kaula parantos apa anjeun Gatot Kaca Kasep moal tiasa ngalawan eta dedemit ayeuna mah kieu we naon nyaah ka tuang rama bapak aing leres nyaah mun abdi teu paduli yang teu nyakeun sia upaminya ka tuang rama wayahna tuang rama tulungan nah di mana tuang rama teh ayeuna aya di Astina leres tak ayeuna teh jadi arca di tengah ku eta demit ayeuna teh nasibna patungna pada maledogan ku kokotor kucing sajabana wayahna canak tuang rama kawirata cenah didamangkeun ku tuang uwa nyata Prabu Yudhistira jauh ti mana ajeun apa kaula apa di mana apa pokona mah buktikeun we lamun teu aya tuang rama di Astina sok kaula tanggung jawab kitu nya ieu dadamit bagian kaula ari abdi kulan sia mah balik nya upami salah silaka anjeun sok anjeun kasina ini pot aing rek kasina pot saegan ini ieu ari aden teh bade ngabelaan rek ngabela kaula mah nya tunuhun aden nya aden resep kadu kumaha kana kadu resep durian sumuhun nya resep meuli atuh aden abdi minta coba bukan teh nawaran rek mere lalajoanan nek kaula kelut ih satria ada naon galak si goblok teh teuing satria teh heeh alah hebat teh satria ajar jadi payahan ku aing sajeun ngaran kaula paksi jaladara
Maju sok. Iya. Wah, Edan anjing tenggelan di jelema ya. Iya. iya. Usik aja. Rasakeun sia. Pena stiker sayang tumampara. Iya ge. Ieu paksi jaladara di jamak dening ieu denawa. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karang dadi lurah Semar kuda pawana. Peres jelema teh ieu. Wah geuning eta. Anjir dawala bapak aing ini teh. Si Abi ini eta. Naon Asia? Nenaonan. Nana dari Buya. Nenaonan ieu teh buya. Buya tak ieu mah. Sakira-kirana hayang jadi satria teu lila mah nenaonan. Dangdan lila ai pagawean saeutik. Nyawa kostum ieu mah. Yeuh jang. Aing kieu teh lamun tadi lance dunungan dewek tuluy dicagerkeun ku dewek tuluy dititah ku dewek naon kasebutna aing eta teh dunungan sia teh manya aing kudu dititah ka dunungan manya aing kudu nemongkeun kagagahan hareupeun dunungan so aya kitu bapak aing Oh, atuh Kang Api kolot mah. kitu mah geus katempo meureun ku Gatot Kaca. Ayeuna cenah ini teh memang Bima teh geus maot jadi patung. Keun cenah dibawa ka itu kayu Yudhistira cenah dicageurkeun ku lanceukna. Dupi juragan Arjuna keke salamet nagrak di Wirata. Ya abdi nasibna kumaha? Sia mah nasibna. Balangsak. Ting karepna gepoek selain. Ngeun cek hodam kai. Ya, tingalikeun ku si lain. Dewek ayeuna rek ngababat eta jelema. Dibayar jelema teh ieu. Lamun teu kieu mah tempo. Naon seuri goblok teh? Nepi ka teu pantes teuing pahlawan leumbangna kitu nya. Heeh. Tempo aing rek kabela negara jeung bangsa saja. Sanying sia. Ngamina teuing ka aing teh. Peletuk we sia. Nah, geuning jadi kuya batok. Kurang aja sok siap. Siap. Anjir poe ieu aing ditenggeulan ku batur. Hiap. Alah. Gehel. Kurang aja ye rasakeun nya pembalasan teh aing. Pena stiker sayang tumampara. Iya ge. Ieu Durgalapati dijamak dening Semar Badranaya leungit kampal lebih hilang tanpa karana dadia lurah Togog Tejo mantri iya dulu itu jadi silaing aduh Kakang Bodronoyo Kakang Ismoyo Cisim Abdi nuwun pangapunten Kakang Semar dan Cisim Abdi mebutuh ndolo mak butuh Cisim Abdi Kang kabongroy ku duit tah nu matak sagala rupa teh montong diukur ku duit koplok sagala rupa teh montong diukur ku duit tak kieu tungtungna sia dudunya teh ampun Kakang Ismoyo balik sae mangga permios Kakang Ismoyo tegening ujang segala rupa perjuangan teh geuning meryogikeun pengorbanan. Dina pengorbanan ngalangkungan susah payah
Mohon. dina ngalangkungan susah payah teh kudu barengan ku ikhlas jeung ridona. Laras. Tah nu bakal dugi mah ikhlas jeung ridona we nya ucu. Laras. Mudah-mudahane sadayana ti ayeuna kapayun naon wae pada melan urang kudu ngalangkungan ikhlas jeung ridho ucu. Ya. Sakitu we ti wasa para kaca hapunten tina samudaya kalepatan. Sakali di mudah-mudahan kula warga Jemar pangarsana Bapak Cukana nata dimaja sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra gir harja tilu permios sanes sono pamitan sanes besenan sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun cap.